Baraya Kita. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan alhamdulillah urang tiasa ditapangdaungkeun deui sareng carpon. Mudah-mudahan ieu carpon janten hiburan. Carpon dina wengi ieu dina judul Mustika Curug Getih masih kersana Ki Digton. Mangga kaparayun sadayana urang sami-sami ngadangukeun. Tetep kuring kembangan musir kana dang-daunan anu angkleng-angklengan kabawa ku cai curug anu ngaguludag. Hayang teh palid cara daun mun geus ngarang-rangan muguran ninggalkeun tangkal. Ngaguruhna cai curug getih harita marengan jeung seorna angin anu nguwak ngawik dang-daunan jeung kakayon. Seahna tumerus niruk jajantung tumerap miraga sukma salalembutan. Pikeun Barkas anu keur meujeuhna kaancikan asmara birahi harita ngrarasakeun enahna hirup. Mireungeuh hadirna hiji wanoja anu satengah kalangsu datang ka lebah dinya. Amirah Barkas nyaritana tekebat siga anu kahalangan nyelek dina tikoro. Rek ngendalkeun naon rupa anu ngagolak dina jero dadana. Aya naon engkang? Teu kedah ragu-ragu, mangga balaka sabebas-bebasna. Amirah mairan bari neuteup anteb ka Barkas. Cipanon Amirah ngembeng rusras mangsa ka tukang. Keur manehna tepung jeung Barkas lain anu munggaran, tapi pan kabeh geus lekasan. Munggaran manehna tepung jeung Sahim. Nepi ka geus ngabuahkeun hiji hasil tina asihna hiji budak anu ayeuna keur nganti-nganti kanyaah ti dirina. Anu kaduana sasat manehna kabaruang ku si Jangot anu meh ampir mawa dirina kana tungara. Amirah, terus terang akang makakara ngalaman saperti kieu. Tina teu boga harepan pikeun hirup bebarengan jeung hiji wanoja. Ayeuna lamun mah ibarat hiji kembang anu geus layu kiwari mangkak tumuwuh subur ku hadirna anjeun ka ieu tempat. Ieu mah lamun akang ngalamun rek kumaha saterusna urang teh. Barkas nemongkeun eusi hatena ka Amirah jeung hayang nyaho kaayaan hatena Amirah harita. Kang, sangam abdi oge mangga bae balaka teu kedah asa-asa. Pan ari kanggo abdi mah sakadar awewe bade nyarios naon engkang teh. Kieu Amirah, lamun akang miharep ka Amirah jadi pemajikan akang kira-kira moal nolak. Kapan akang mah sakieu buktina jelema mulung-mulungmung teu buguh nyadumuk, urang leuweung, turunan jelema jahat cek batur mah. Inung bapa akang goromolan anu jadi bibit berwit pikeun ka nagara harita. Akang oge meh ampir teu ngarti ka inung bapa akang.
Mana komo akang mapan harita keur leutik can ngarti kana naon-naon anu kajadian. Ceuk Barkas bari nyarita neuteup ka jauhna. Anu kosong molongpong. Masih inget ka indung bapana anu harita nemahan pati ditembak ku tentara lantaran manehna teu daek pasrah sumerah. Kebayang keneh indung bapana anu ngoleang kana curug bari nahan ka nyeri. Anu antukna rubuh kana walungan. Cai anu herang ngagenclang dak dumadak jadi beureum. Bareng jeung ngaleng-leongna dua raga jadi layon. Dirina salamet sote lantaran anu nemak teu wasa meureun lamun kudu nemak budak anu keur meujeuhna lucu-lucuna harita. Sanajan bedil geus ditodongkeun harita, tapi pelorna teu jadi maehan dirina. Celak cimata Barkas murag mapai pipi anu beueus. Ngadenge dongeng Barkas kitu Amirah teu kuat nahan cimatana. Ngan segruk bae ceurik nyuuh kana lahunan Barkas. Kang, abdi ngaraoskeun kumaha kayaan manah engkang. Upami kitu lalakona, mana komo akang nuju alit keneh, anu teu acan ngartos kana naon rupa hal anu karandapan. Amirah teu wasa nahan kasedih. Amirah, meh ratusan jelema harita Amirah. Kudu nemahan pati di Curug Getih. Pating karoceak jelema palasra. Teu awewe teu lalaki ngalayang ngababatang. Ragotna sora anu pating jorowok. Patarema jeung pating blesat na pelor dipasieup ku haseup tina congo bedil. Tarung ragot antara tentara jeung gorombolan anu aya kana ratusna korban ti masing-masing pihak. Pating kalayang marurag kana jurang. Gorombolan anu keur ngaso di lebah curug hempak palastra Amirah. Nemahan pati ka asup indung bapa akang. Akang disalametkeun ku Allah ditewa ku hiji jelema. Cenah murid bapa anu ngaranna Wiryo. Akang diasuh ku manehna nepi ka gede. Akang dididik pangaweruh segala rupa ti manehna. Bawidang agama jeung anu sejena. Estu ningga ganti bapa jeung indung Amirah. Akang hirup duaan di ieu guha nepi ka dewasa. Ngan Wiryo oge nemahan pati Amirah lantaran dipacok orai mangsa manehna harita keur mani di Curug Getih. Teu katulungan ku akang dipiara layonna nepi ka dikuburkeunana. Anu mudah-mudahan bisa nyampurnakeun dirina di alam akhirat. Wiryo mah ku akang dipiara ari anu ratusan mayit anu harita palastra ku tentara mah akang teu nyaho ngan cenah ceuk Kang Wiryo kungsi nyarita. Mayit gorombolan kaasup indung bapa akang dikubur masa di lebah lamping anu teu jauh ti Curug Getih. Gumatak lebah tangkal Ki Hujan tongoheun Curug Getih eta teh makam indung bapa akang jeung sabatur-batur gorombolan. Barkas nerangkeun lelakon dirina jeung anu sejena. Kang, keun atuh ari anu atos mah sok sanes kitu lalakonna mugia ibu rama akang ditampi sagala rupi amal kasayanana. Tur tadi hapunten tina sagala rupi kalepatanana. Akang oge dipaparin kakiatan lahir tumekaning batin. Atuh kumaha upami urang saenggalna mulang ngalih ti ieu tempat. Kapan bakal parantos kagungan Kang? Urang ngalih bae boh ka Cianjur atawa nepi ka kota anu sanes. Kumaha tah Kang? Amirah neuteub ka Barkas anu masih keneh ngalimba ku cimata. Seug nyaritakeun ngeunaan lalakon indung bapana. Amirah, akang daek pindah ti ieu tempat. Lamun Amirah geus puguh aya cekeleun akang. Kira-kirana daek lamun ku akang dipileuleheungkeun. Urang hirup bebarengan ngalaki rabi. Soal bakal hirup piraku teu sugema lamun eta duit anu aya ditabungkeun ku urang dimangpaatkeun anu sahade-hadena. Sok sanajan akang teu boga keahlian dina usaha, tapi aya modal pek bae ku Amirah dijalankeun. Ceuk Barkas tangnes pisan maena hayang mastikeun ka Amirah daek jeung henteuna. Keur Amirah sok piraku lamun nepi ka teu daek ka Barkas. Sasat manehna anu geus ngabela tina kasangsaranana malah kapan cita-citana hayang loba duit kiwari geus laksana. Geus ngadenge kitu mah Amirah teu panjang mikir ngan gabrug bae manehna ngarangkul ka Barkas bari pok manehna nyarita direumeuy ku cimata. Engkang, abdi bingah akang kagungan maksad kitu. Mangga abdi sejak nampi kana pamaksadan akang.
Saenggana abdi kedah dipigarwa ku akang ulah dilami-lami. Abdi moal ninggal ka akang pedah tilas koromolan. Pedah teu kagungan ibu rama, teu kagungan lembur. Abdi sejamin deudeuh mi asih ka diri engkang. Sanes oge pedah engkang kagungan artos anu sakitu seueurna. Akang teh panutan abdi lahir batin. Akang pemuntangan tur imam abdi anu baris nyalametkeun dunya akhirat. Amirah nemongkeun asihna ka Barkas. Nuhun Amirah. Nuhun. Anjeun anu baris marengan akang susah atawa senang. Ti ayeuna kahareup urang baris ngawangun hirup anu hade. Urang sabilulungan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Pangalaman jeung kagagalan hirup Amirah ulah kaalaman deui. Akang hayang hirup bener jeung jauh tina fitnah anu baris nyilakakeun urang duaan. Barkas nyarandekeun harepanana ka Amirah. Mitra kaum dangung, guha anu ngan dicaangan ku damar ngetetet jadi saksi dua insan anu rek sapatekadan hirup babarengan. Sejak nangtungkeun hirup ngalaki rabi, dibarengan ku rasa asih anu ngancik dina dirina sewang-sewang. Honcewang kahariwang kiwari geus puyar, harepan tinemu jeung kaendahan atra baris laksana. Peuting anu sakitu simpena, Amirah jeung Barkas keur kaancikan bagja anu taya papadana, sabada ngedalkeun pamaksudan sewang-sewang. Pageuh kuat rek sapatekadan, duanana pageuh nyekel daleg prinsip moal rek hirup di pirucaan goreng. Sok sanajan dirina dina kayaan anu sakitu lugina na paduduaan, moal rek kagoda ku pangajakna setan lamun mah can ditalian ku hukum. Lumatak pikeun Amirah hayang sagancangna mulang ka Cianjur, hayang geura maheutkeun janji jeung Barkas. Dina hiji poe Amirah nyarita ka Barkas anu harita mah teu ka mana-mana, estuning paduduaan nyacapkeun carita tu rencana. Akang bade iraha atuh urang mulang, sakantenan engkang ngalih ti dieu. Hoyong mah ulah dilami-lami, abdi hoyong saenggana mibanda engkang. Pon kitu deui abdi janten bojo engkang. Mana abdi tos sono kapun anak sareng kapun biang anu parantos lami dikantunkeun ku abdi. Ceuk Amirah ka Barkas. Keur akang mah isuk page teh oge bisa. Ngan pan urang kudu rintih pindah ti ieu guha. Akang keur mikiran kudu kasaha nitipkeun rahayat akang anu sakitu satiana. Akang moal rek nguciwakeun maranehna anu geus bumela ka akang. Kieu bae atuh. Engke peuting kabeneran malam Jumaah akang rek ngariungkeun maranehna. Jeung omat kudu dijaksian ku Amirah. Akang rek balaka anu sajentere-jenterena sangkan marehna lea hate ngijinan akang pinah ti ieu guha. Ceuk Barkas ka Amirah. Tuh nepi wae kana waktuna peuting anu geus dirarancang. Harita Barkas ngumpulkeun rahayatna meh taya anu kaliwat. Kudu hadir kabeh jeung aneh. Ari bangsa lelemutan sok sanajan tempat tepati gede, rohangan ngan ukur 5 kali 5 meter, tapi nah ribuan dedemit, jin jeung siluman, anu aya kana rebuna bisa kaasupkeun kabeh. Barang sup ka ieu rohangan, Amirah teu ngarti, pan ieu teh guha, nah bat jadi lapangan anu kacida legana. Lapang anu sakitu legana sesek ku jin jeung siluman, anu pasered-sered, moyeg, tingkahna pika sieuneun, pika sebeleun. Lamun mah Amirah teu dibere kawani atawa kakara, sigana kudu geus ngalanger kapaehan ningali jin siluman anu sakitu lobana. Barkas anu geus jadi raja di ieu leuweung pok biantara ka rahayatna. Sampurasun. Pokna bari ditemalan ku sakabehna. Rampes, rampes cenah. Sora ribuan jin siluman karasa ragem hanaruan. Pok deui Barkas neruskeun nyaritana. Rahayat kuring sakabehna kumaha calageur, sing calageur tur mulus rahayu berkah salamet. Jeung poma ulah rek pakia-kia, kuduran cage sabilulungan. Hirup akur jeung sasama, jeung alam, jeung manusia. Mangka hade ulah rek silih fitnah jeung silih gorengkeun, jeung kade ulah poho kana ibadah. Ayeuna kuring nangtung hareupeun aranjeun kabeh dibarengan ku Kang jeung Ratu Amirah rek nyarita ka sararea. Rehna kuring rek menta kasolehan sakabehna
Nu kahiji kuring menta widi rek nyabah heula. Anu kadua wayahna di dieu kudu aya gagantina kuring pikeun sawatara waktu. Ulah eueuh anu mapayungan ieu nagara, ulah nepi ka kosong eueuh pamarentahan. Tah kitu maksud jeung tujuan kuring teh. Kumaha? Kira-kirana satuju jeung kasingsan rek usul atawa anu boga kamandang pok ayeuna ka hareup. Barkas mereka sempetan bisi rek aya anu usul. Abdi Gusti Abdi Gusti bade aya usul. Cek anu pangjangkung badagna mana awakna pinuh ku bulu siga gorila huntur rangeteng sihungan. Bibir burahai ari panon bolotot meh bijil kabeh. Ari sorahan daruan mata kukurayeun. Saha ari maneh asa kakara panggih? Cek Barkas nanya ka eta mangkelu. Abdi Gusti kawakilan golongan buta hejo. Banja Gusti hali ka abdi disebut buta hejo kepada awak dawa jiga kieu hawuk teu hejo. Hampura ka sadayana ieu teh teu ajan dicalep sadayana. Namai kolor wungkul bil teu perjanjian geura urang buka. Cek eta mangkeluk Barkas sagancangna nyarek. Teu perlu nemongkeun kolor. Percaya. Di dieu mah lain tempatna nemongkeun kolor. Pok bae teruskeun naon usul maneh? Gusti abdi nguping Kangjeng Raja tujuh seueur artoy. Iraha bade mabarin subsidi karahaya. Bargi pangaos behas awis. Pod kitu deui pagaos ka perlugian adu sanesna ditambih seueur musibah Gusti ayeuna aya banjir aya uru. Dugi kagana korban jiwa. Sarengna deui abdi sadaya parang saat miara alam kahirupan. Nah atuh ti golongan bangsa manusia seueur anu masihkan ngagalaksa garubsak kumaha Kangjeng Raja mugi jahitan perhadosan. Cek eta buta hejo. Nah saja nyahun harga beas jaga kaharti buta hejo. Kayak dijawab sok sadeui. Barkas nanya deui kanu sajena bisi aya anu rek nepikeun ka mandangna. Abdi Gusti Abdi Gusti Cek ieu jin anu make papakean sarwa hideung panon celong huntur rangeteng sihungan tina bahamna kaluar getih. Maneh rek usul naon? Kangjeng Raja abdi tos aya kana sambingonan teu ngaleut. Margi daerah nuju sesah bade ngagaleuk ka PMI sangamna nuju kosong. Rajieun aya pangaosna lumayan awis. Kangjeng Raja kedak saenggalna memulihkan ekonomi kanggo kesejahteraan rakyat. Terus terang abdi mah ngaraos bingung. Cek eta siluman anu saterusna Raja Barkas nyarita. Keur maneh mah asa papaling pangjeng kanyataan nyebutkeun hese getih ari tarang maneh getihan. Poma ulah rek bohong bisi katulah. Hayo jawab Dracula sing jujur. Cek Barkas malik nanya. Gusti
Abdi jujur ieu tarang baloboran ku getih sanes getih batur. Ieu mah getih sorangan bawani ku sesageti. Abdi kada milari ka ditu ka dieu rurusuhan. Waktu abdi ngalayang ibarat nu poe. Abdi tidagor kana tangkal kalapa. Dugi ka baloboran ku getih kieu. Tak kitu Kangjeng Raja. Rahayat Dracula seueur anu katalaksana. Cek eta Dracula. Duh, nah jang baloboran ku getih lain getih batur senjatarana tidak. Nabrak tangkal kalapa. Nah, atunya milepas meureunnan. Tah, teu make sensor, tak benar. Atuh geus kitu mah pok deui Barkas nanya kanu sejen. Sok, sadi anu rek nepikeun pamanggihna. Meungpeung ayeuna kuring aya keneh di dieu. Ceuk ieu raja. Abdi bade uju Gusti. Abdi ti golongan ini lampir. Sakantenan ngawakilan ti golongan siluman sundel bolong. Jin iblis sareng kuntilanak. Mugi diperhatoskeun perkawis giji balita. Bagi jalan budak anu kakirangan giji. Balik kalebet giji buru. Sareng eta upami raja balik ka kota Omat nini pejen lejing. Lancingan lejing. Margi nini sabatur-batur sok digemrong ku reungit. Juga dari nganggo lancingan lejing mah sampean moal tiris deui. Sareng moal dicocor reungit. Kitu Kangjeng Raja. Ya, jin ge. Pohara, jin oge butuheun lejing. Aduh. Bener ta jin gauh. Nya kabeh usul ditarima anu intina loba musir kana ekonomi. Kuring salaku raja rek sagancana ngaronjatkeun perekonomian. Sabab lamun rahayat geus kakurangan dahar, mana komo geus teu kabeuli beas lantaran mahal akibatna moal bisa barang gawe lantaran kurang tenaga. Tah, dagoan bae kuring rek impor beas anu loba jeung dagoan dina waktu anu moal lila di sababaraha daerah anu ngahasilkeun beas rek panen. Sugan bae teu kabanjiran. Saterusna soal giji buruk kiwari kuring keur ikhtiar satekah pola rek diubaran. Jeung ka saterusna indungna kudu ranca ge tur kreatif usaha satekah pola. Kuring loba teu ngarti. Nah, ari anakna kurang giji, ari indung bapana lalintuh. Ceuk Kangjeng Raja, atuh meh ampir kabeh pada surat. Pating gorowok satuju cenah. Aya oge anu ngan ukur olohok ngembang kadu. Teu ngarti kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Raja. Teu saeutik oge aya anu ngajebian ka raja. Bari ting laleos ningalkeun gempungan. Maranehna kukulutus. Wah, rek ngaronyat kumaha cenah kahirupan rahayat laleutik lantaran eta cenah loba duit nagara anu leungit. Cing cenah kaya ning kuntilanak, pocong, sundel bolong jeung anu sejena anu adek ka raja ulah ngakanan duit rahayat anu kacida gedena. Malah teu saeutik anu blak-blakan moal beres ku sakedeung cenah bisa ngahontal kamakmuran bangsa jeung kasejahteraan rahayat sakumna. Lamun masih keneh loba siluman anu adek ka raja anu mibana sifat cong tipau atawa liongsep. Dua istilah di para jin siluman nya lamun dihartikeun ku bangsa manusia mah bisa asup kana istilah ispurok. Naon jang ispurok? Teuing dah. Cek nu ngaranna kitu abah mah nya macana kitu we. Ispurok untung lain Iskandar aduh. Nah ari kidigjon dan ngelanggar pisan aya istilah ispurok. Mitra kaum dangu. Ari anu sebenarnya mah raja teh lain rek ngabahas ekonomi atawa politik. Ku diayakeunana ieu gempungan. Lantaran maksud utama nama kapan rek pamitan. Pikeun sawatara waktu saheulaan mah atawa bisa oge pikeun salilana. Geus kitu bae meureun yen dina kahirupan mah teu anger aya dina hiji kaayaan. Barkas anu satadina mah rek terus babarengan di ieu guha Curu Getih. Gening ku ayana amirah andukna kudu robah jalan hirupna.
ieu geus jadi katangtuan jeung mah kaalaman ku saban jelema. Kieu ye, hei sakabeh hayat kuring, poma ulah rek salah harti. Kuring ayeuna rek balaka ka sadarea, jeung ieu geus jadi hiji katangtuan anu moal bisa dirobah. Ti mimiti poe isuk kuring jeung Amirah rek ninggalkeun aranjeun kabeh. Rek ini terada jauh, wayahna ku kuring ditinggalkeun. Ngan sok sanajan kuring ninggalkeun aranjeun sadaya, omat di dieu kudu aya gaganti kuring anu mingpin. Kumaha lamun kuring nunjuk salah saurang di antara aranjeun anu kudu jadi raja di ieu tempat. Barkas nanya kanu aya di eta gempungan. Sae mangga cenah. Me ampir kabeh anu aya di dinya nyarita ragem. Aya oge di antarana anu ngarasa berat cenah lamun kudu papisah jeung rajana. Anu salala ieu geus mingpin tur ngabina maranehna nepi ka jadi sauyunan. Pada akur taya pacogregan. Ulah cenah. Ulah ninggalkeun kuring. Atuh pok bae buta hejo nyarita deui ngawakilan anu aya harita. Gusti ulah waka agat. Obat ulah waka agat ti ieu leuweung. Satea acan aya gentosna bade saha nu mingpin. Abdi parantos raos di Rajaan Kuzalira. Abdi parantos raos di Rajaan Kuzalira. Cek buta hejo nyaritana semungah lah sungkan paturai. Nyata bae ku geus ngarasa betah jeung eunah dipimpin ku Barkas. Kieu bae atuh. Kumaha lamun keur saheulanan tur tadi saluyuan ku sararea. Anjeun wae atuh buta hejo anu mimpin sabot kuring nyaba mah. Numutkeun pamanggi kuring anjeun mah bakal bisa mimpin ieu sakabeh jin siluman. Barkas nanya ka buta hejo. Dilangkung Gusti bae. Aduh zaena mah ulah kasim kuring wungkul. Kedah aya anu sales anu ditunjuk. Eger hayat anu bilih. Saha anu pangseurna anu dipilih. Eta anu janten pamimpin. Kitu tah Kangjeng Raja. Upami satuju bangga dinten ayeuna keneh urang ngayakeun pemilu. Cek buta hejo manehna mereka mandang. Tah, bener. Pemanggi buta hejo supaya adil tur demokrasi ayeuna keneh urang ayakeun pemilihan. Ieu cara anu paling wijaksana. Moal aya sisirikan jeung kacurigaan. Coba ayeuna kahareup pocong, kuntilanak jeung Dracula. 1, 2, 3, 4 cukup obatan bae ulah loba teuing. Barkas nganitah kana obatan bae cenah. Tong loba teuing bisi rahayat lieureun milihna. Anu saterusna Barkas nitah baris ngajajar hareupeun jin siluman anu aya di eta gempungan. Kieu cara nangtukeun pilihanana. Buta hejo jeung Dracula kudu ngadu jajaten ku cara pancok. Singsa anu meunang eta anu bakal diangkat jadi raja, jeung anu eleh eta kudu jadi wawakilna. Saterusna kuntilanak jeung pocong kudu palus-alus ngigel. Sing saha anu ngigelna panghadena eta bakal jadi sekretaris negara. Anu ngibingna kurang alus ku kuring rek dijadikeun menteri keuangan. Kumaha? Satuju? Satuju cenah. Satuju raja. Ceuk sararea. Atuh derbae eta cara pikeun nangtukeun pamimpin teh dilaksanakeun. Ayeuna buta hejo geus pahareup-hareup jeung Dracula. Dadampar mangrupa meja leutik geus disiapkeun.
Raja mere aba-aba ka ieu buta hejo jeung Dracula. Kabeh mata anu aya di dinya museur ningali ka panggung. Persiapan leungeun katuhu duanana geus silih cekel. Siku duanana geus neungeung kana meja. Ari leungeun kencana sewang-sewang kudu dikatukangkeun. Ulah aya nu licikna ieu lomba. Pikeun jurina rek ku raja jeung ku ratu bae cenah. Katang tuan, saha anu eleh atawa anu menang, lomba rek dibalikan nepi ka 3 kalina. Kalawan kudu menang angka 3-0 atawa 2 hiji tina 3 babak. Geus kitu mah ieu lomba urang mimitian cenah. Mitra kaum dangu, 2 patanang geus siap, tinggal ngadagoan aba-aba ti girang pangajen anu samemeh di mimitian. Ingkang raja kalawan daria pisan ngajak kasakumna anu hadir, anu aya kana rebuna sangkan mere sumanget ka para patandang. Hei, sakabeh rakyat kuring, hayu urang saksen saha anu bakal jadi raja jeung wakilna, jeung saha anu bakal jadi pupuhu, anu bakal jadi sekretaris jeung bendahara. Minta sakabeh sangkan mere sumanget. Keprok kabeh. Atuh sakumna anu aya pada regem, pada emprak dibarungku bari pada pating gorowok. Dracula cenah. Ti sajen tempat juru lapang aya oge anu pating gorowok ngarojong. Buhe hidup buhe cenah. Ngaran anu disingget keur buta hejo meureun. Geus kitu mah raja mere aba-aba deui. Ayeuna urang mimitian dina hitungan katilu lomba di mimitian. Siap-siap kabeh. 1, 2, 3. Geus kitu mah bae. Lomba di mimitian babak kahiji buta hejo jeung Dracula keur patanang anu ragot pisan. Elesia Dracula kukuring. Mitra kaum dangu, buta hejo menang dina babak kahiji. Atuh pok deui raja biantara. Ayeuna tah babak kahiji buta hejo anu menang. Ayeuna urang saksian babak anu kadua. Tempatna kudu dituker. Buta hejo kudu pindah ka beulah kenca, Dracula pindah ka lebah katuhu. Siap, urang saganjangna mimitian deui. 1, 2, 3. Siap. Tahan tenaga kuring sian Dracula. Sia buta ele kukuring. Elesia buta. Gur atuh surak ragot pisan. Hore! Dracula menang. Dracula unggul. Geus kitu mah pok raja biantara deui. Emprak kabeh emprak. Babak kadua Dracula menang. Jadi nilai karek sarua hiji. Ayeuna pindah deui kawas tadi mimiti. Babak katilu urang mimitian. Saha nu unggul? Geus kitu mah anu aya kabeh pada emprak pada ear, pada ngarojong ka buta hejo. Buhe. Atuh lomba di mimitian deui wae ku Kangjeng Raja. 1, 2, 3 dar. Ya Dracula ya kuayar. Hai budak ya. Hai budak ya Dracula. Budak. Keur dagaet surak sakurnu aya di dinya pada ragot pisan surak. Rame pisan campu pisan. Emprak cek raja.
Ayeuna geus bisa kapanggih ku sararea yen anu meunang teh nilena 2 hiji sakumaha katangtuan buta hejo, hidup buta hejo, hejo buta hejo. Dar kabeh ragot pisan saterusna Barkas biantara deui. Ayeuna saha anu bakal jadi sekretaris raja? Kadua patandang anu geus siap sok geura ka panggung nyaeta Pocong jeung Kuntilanak. Ceuk Barkas sorana handaruan kadenge ka unggal juru. Atuh geus kitu mah Pocong jeung Kuntilanak kahareup. Anu hari di ieu lapang emprak deui. Sok ayeuna urang saksen ku sararea anu pang alusna joget eta bakal jadi sekretaris jeung anu pang gorengna joget baris diangkat jadi bendahara. Kayan di lapang rame deui bae. Malah ieu mah leuwih ragot, leuwih rame. Kabeh anu aya pada ngilu ngibing. Heup 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 heup. Ayeuna anu jadi girang pangajen maraneh kabeh. Rahayat kabeh bisa nganilai saha anu pangalusna dina ieu perlombaan. Saha? Barkas nanya ka sakumna anu hadir. Atuh harita kasaksen kumarena yen Kuntilanak cenah anu panghadirna ngibing teh. Atuh ger deui bae. Pada pating gorowo. Kunti cenah. Ari ka Pocong eueuh saurang-urang acan anu ngadukung. Nyarek teh kitu kumaha atuh? Kapan pugu ari Pocong mah hese ngibingna lantaran leungeunna kabungkus ku boe anu meulit kana dirina saawak-awak. Harita ukur bisa ngagitak-gitak bujur. Ye, ayeuna urang umumkeun ka sakumna balarea anu baris marengan raja di ngajalankeun tugasna nyaeta Kuntilanak minangka sekretaris jeung Pocong anu bakal ngurus segala rupa anu aya patulapatina jeung duit. Kanu opatan supaya kahareup ayeuna ku kuring rek diistrenan sakalian kuring rek amitan. Ceuk Barkas ngarasa lugina lantaran anu bakal jadi gaganti manehna geus aya moal melang ningalkeun. Amira jeung Barkas mere pangwilujeng kanu opatan ku cara sasalaman. Wilujeng cenah. Atuh geus kitu mah raja biantara deui bari kasaksen ku limaan anu mesih keneh rajeg nangtung di ieu panggung. Sampurasun rampes cenah seuk sakumna anu hadir harita. Sakumna rahayat kuring anu geus mang taun-taun babarengan. Kuring ngarasa bunga aya dina kasaluyuan hirup jeung aranjeun. Anu akhirna kuring kudu ninggalkeun aranjeun kabeh. Tapi tong salempang sok sanajan raga urang paanggang batin tetep bebarengan. Tina sakitu lilana urang bebarengan tang teu bae loba kasalahan kuring ka aranjeun kabeh. Kuring rek menta dihampura tina lobana kasalahan boh anu dihaja jeung teu dihaja. Mudah-mudahan aranjeun kabeh ngampura kana kasalahan kuring duaan. Jeung deui kuring anu hunkeun kana rupaning kahadean ti aranjeun. Kadeudeuh aranjeun, tanaga aranjeun jeung pangorbanan aranjeun sadaya ku kuring katarima. Kuring teu bisa males kana non rupa anu geus ku aranjeun dibikeun ka kuring. Ngan anu maha kawasa anu baris males ka aranjeun kabeh. Tah sakitu ti kuring sakali deui kuring menta dihampura. Pileuleyan sapunyere pegat simpai paturai patepung deui. Sampurasun Barkas nyaritana singget rada dareuda pinuh kamelang rek teu kitu kumaha atuh da anu sakitu lilana manehna babarengan ayeuna kudu paturai. Sokomo lamun seug inget kana yasa maranehna ka Barkas anu sakitu gedena. Mitra kaum dangu geus kitu mah kabeh pada bubar pada mulang ka tempat sewang-sewang. Ari buta hejo jeung Dracula Pocong jeung Kuntilanak jeung sabaraha urang masih keneh araya di dinya. Ngobrol uplek jeung Barkas pon kitu deui Amirah masih keneh marengan. Cenah maranehna lamun mah masih keneh di widian rek jajab pindahna raja jeung ratu. Ku Barkas jeung Amirah diijinan. Ke bae cenah lamun geus nepi ka prungna rek dibejaan deui. Rengse babadamian Barkas jeung Amirah kaluar ti guha tempat gempungan tadi. Beuteungna geus karasa lapar, pon kitu deui Amirah ngarasakeun anu sarua lapar.
Lantaran teta tadi ngan karek nginum cai herang sagelas. Atuh, satepina ka imah guha anu tepati jauh di tempat anu tadi, Barkas nyarita ka Amirah. Amirah, geus karasa lapar ye. Cing, sugan aya dahareun. Kadiekeun ye, naon bae anu aya, pokna. Mangga, Kang, kira tuang, abdi oge sami parantos lapar. Tadi abdi masak saaya-aya, mangga. Song rupaning dahareun diasongkeun saaya-aya. Sok sanajan duit boga gede oge, da puguh can balanya anu loba, ngan ala kadarna bae. Tapi sok sanajan bari kitu, pikeun Barkas mah karek harita disadiakeun dahareun tur tadi pairan. Kapan geus mang taun-taun ngan ukur sagala rupa kusorangan. Barkas daharna semu nikmat pisan. Malah sajaroni ngahuap teh ngalamun meureun kieu hirup duaan aya pamajikan anu baris marengan manehna dina kaayaan susah tur senang. Dahareun aya anu nyadiakeun pake aya anu mangiseuhkeun. Lamun keur nandangan tungara aya batur pakumaha. Gering baris aya anu ngubar ngaber. Cohagna bakal sampurna hirup lamun boga batur pikeun pakumaha. Amirah, terus terang keur akang mah ieu teh hiji pangalaman anu mungaran. Akang aya nu merhatikeun, aya nu ngurus. Lamun teh mah harapan urang laksana meureun urang bakal hirup bebarengan. Akang mah hayang teh urang duaan teu pukah deui ngan ukur kapungkas ku ajal. Anu baris mungkas urang duaan. Sajeroning barang dahar teh Barkas bari ngadongeng nembongkeun harepan ka Amirah. Mugi-mugi atuh Kang, urang teh lekanan. Urang duaan baris silih pika dedeh pika nyaah runtut raut sauyunan. Abdi janten bojo akang anu satia. Pangalaman pahit dina sejarah hirup abdi mugi ulah karanapan deui. Abdi sejak satuhu kasalira lahir batin. Sareng naha akang tuang namung sakedik. Tami deui atuh Kang sing seueur supados akang sehat barang tuangna kedah sae. Satengahi ngobrol penting, Amirah nyelang merhatikeun anu keur dahar. Anu katingalina ngan saeutik daharna Barkas teh. Tapi sok sanajan Barkas dahar ngan saeutik katingalina semu nikmat pisan. Cukup Amirah, akang mah geus biasa tara ieu kokomoan sok sanajan keur lapar oge. Tah, urang teruskeun obrolan urang geunaan harepan urang sing teu nekanan. Bisa laksana saterusna ieu tempat bakal ditinggalkeun ku urang duaan. Urang rek ka mananya pindah. Deui, kumaha? Kapan akang mah can nyaho anu disebut kota teh? Siga kumaha? Lamun teh mah akang kudu hirup di kota, kumaha cara jeung katang tuanana? Akang kudu dibere nyaho sagala rupana. Ceuk Barkas, maena ngarasa bingung. Tina hirup di leuweung luang liwung, hirup ngan ukur jeung jin siluman, kari-kari kudu hirup di kota dina waktu anu sakitu singgetna. Teu boga pangawruh anu cukup pikeun ngayonanana. Nya adi dina bag-bagan agama mah meureun teu poek-poek teuing. Nulis maca jeung utang itung moal kalangsu teuing. Da puguh kungsi diajar baheula sanajan aya di leuweung. Akang teu kedah salempang, abdi anu baris nyarengan akang. Kieu bae atuh, ngali ti dieu urang ngabujeng ka lemur abdi di Cihea. Urang nikah di lemur abdi. Ta enjing urang lungsur ti ieu gunung. Urang kaluar ti ieu guha, ngabujeng ka Giriwadon. Terus ngabujeng ka Cirebon. Ti Cirebon aya beus anu langsung ka Jakarta, Kang. Ngalangkungan sawara kota, Kadipaten, Sumedang, Bandung. Tah, urang mah urang lungsur di Raja Manala bae, atanapi di Ciranjang. Tidenya kantun ngabujeng ka Cihea ka lemur abdi. Sateca naik beus di Cirebon, akang kedah dangdos heula. Akang kedah diparas, raksukan gentos kuno sae. Urang ngagaleh bae di toko di Cirebon. Moal sesa da pugu artosna oge aya. Pon kitu deui abdi oge sami. Kedah dangdos pami peryogi akang sareng abdi urang ka salon heula. Amirah mereka terangan ka Barkas anu can nyaho kota. Saumurna can kungsi nyaba ka kota. Daek teu daek manehna kudu nuturkeun tur nurut ka Amirah. Amirah akang marek nurut bae ka Amirah. Naon rupa hal anu kudu ku akang dipigawe. Da puguh akang mah teu nyaho naon-naon. Pek bae kumaha Amirah. Barkas masrahkeun sapinuhna ka Amirah. Sumuhun Kang, teu kedah salempang sagarupina ku abdi anu ngatur. Akang mah kantun nganggo, kantun tuang paripaosna.
Naon atuh teu tiasa dipidamel, kapan artos akang sakitu ageungna? Amirah mairan deui. Mitra kaum dangu, geus kitu mah Amirah buburas beberes anu sakidana rek dibawa ka kota. Utamana barang-barang bogana barkas. Tapi dan teu loba jeung ukur sababaraha rabot kayaning patik, kampak, bedog jeung sababaraha hiji peso tinu leutik nepi ka kanu gede. Geus bogoh ari papakean mah basajan pisan. Malah Amirah ngerasa bingung ku dangdanan barkas harita. Rek make baju naon keur sawatara ti leuweung ka kota. Nansugan bae barkas boga pepernian pakean anu rada pantas. Ulah nepi ka picurigaeun batur, ulah nepi ka rangsak teuing. Sabot keur ulang mikir jero joy aya niat rek mateakeun jin siluman deui. Tapi Amirah teu gagabah, kudu meunang kasalujuan heula ti barkas. Kang, pami engke urang ka kota, akang bade ngangoragsukan anu mana. Gining sadayana ieu mah parantos rarangsak, kalebat anu dianggo ku akang eta. Amirah nangtung bari hiji-hiji pakaian barkas di titenan. Anu geus eueuh piliheun. Mana geus bararau hapeuk segelamun nyaho teta tadina meureun di seusehan heula. Mitra kaum dangu kabujeng waktosna seep, aduh nuju rame na ieu nya. Insyaallah ilalakon atanapi ieu carpon enjing urang teraskeun. Cag saeulanan urang cekapkeun dugi ka dieu. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com